A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qul biyadi qala kailasi adiki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuftanul mu'minu fi kubrihi sab'ata ayamin wal kafiru arba'ina yauman. Al-hadis intaha kitab Daqaiqul Akhbar Shahifah 16. Kurang kali ngaos kalebetkeun kaselapan aya sepuh sagala bacaan urang sadayana ngisi malam Jumaah ku amalan anu tos janten rutin ku urang diamalkeun tiap-tiap malam Jumaah. Di antawisna ngageungkeun maos sholawat. Salajengna diteraskeun kana ngaoskeun marhaba mung sataasana urang ngaoskeun Al-Qur'an. Di antawisna surat Yasin. Anu mana dibuka heula ngawitanana ku tawassul. Anu eusina tawassul teh nyaeta ngarosulkeun heula atawa ngintunan heula jami-jami anu caket ka Gusti Allah. Supados janten sababiyah marantena antawis urang anu ngadoa sinareng doa urang kadat anu kurang sadayana dituju nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ku pelantara marantena jami-jami anu caket ka Allah wabil khusus Nabi Agung Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kairing ku kulawargina, kairing deui ku para sahabatna, kairing deui ku tabi'ina, kairing deui ku itba'ut tabi'in, kalebetkeun ka guru-guru wabil khusus amang guru ibi anu ngawruh ngawas urang sadaya. Tah naon rupi doa urang sadaya aya dina panampian Allah Subhanahu wa ta'ala kalawan panampian anu enggal anu cepet cek bahasa kolot mah anu pok torolong pok diucapkeun ku urang enggal katampi ku Gusti Allah
torolong ku Allah Ta'ala dikobul. Nah pangna kitu kujalaran cepat ngadamel heula tawasul atanapi ngadamel heula wasilah atanapi ngadamel heula sababiah atanapi ngadamel heula cukang lantaran kasaha kajami-jami anu agung pangna agung caket ka Gusti Allah samantena teh anu nemetos disebatkeun itu anu nemetos disebatkeun kusawa Allah miwarang dina Al-Qur'an saur Allah wabtagu ilaihil wasilah wabtagu jeung kudu meredih aranjeun kabeh jeung kudu nyupri aranjeun kabeh jeung kudu milarian aranjeun kabeh ilaihi kana atawa ilaihi kana ngahasilkeun atau kana hoyong dikabul ku Allah naon bae rupi pamaksadan al wasilata kana wasilah anu hatosa wasilah teh cukang lantaran kusab dina Al-Qur'an aya bahasa wasilah mangka tina eta bahasa wasilah osok ditasrif ku santri mah osok dikias ku ulama ahli sorof mah anu mana eta wasilah teh sok diangonami kanggo tawasul gitu nya tawasul teh nyata pecahanana tina wasilah wasilatun tawasala ya tawasalu tawasulan bahwa mutawasilun wazaka mutawasalun tawasul tawasulan anu mana tawasulan teh nyata sejatna masdar goer mim tina sajumlah masdar anu dua hiji masdar mim kadua masdar goer mim anu hartosna kudu ngadamel cukang lantaran aranjeun kabeh kalawan ngadamel cukang lantaran temenan kudu ngadamel wasilah aranjeun kabeh kalawan ngadamel wasilah temenan anu bahasana ge aya makna temenan anu hartosna kudu nya kudu serius tawi seriusna eta tawasul teh nyata kudu yakin kasa yakina nyata kajami anu didamel wasilah kajami anu didamel cukang lantaran yakin kana naonna yakin marantena kana caketna ka Gusti Allah kutau caket ka Allah pasti doa urang pasti anu disungkeun ku urang kuwasilahna minang saraya ka marantena ku marantena pasti engal-engal didugikeun ka Gusti Allah bila mana mantena nu ngadugikeun anak ka Allah kusawa marantena macaket ka Allah pasti bakal ditampi ku Gusti salajengna ku Allah Ta'ala bakal diijabah narupi pangdoa urang sadayana ngaijabahna Allah teh lain ningali urangna tapi ningal jami anu caket ka Gusti Allah na ai urang mah pan nya naon tingalieunana mu Allah khusus nama amang gitu nya anu geus kolot anu geus sumatang geus boga budak loba gitu anu kolot-kolot da satos sepuh-sepuh urang naon tingalieunana sabab ibadah sakieu nya caket ka Gusti Allah naoge lamun di nomor teuing nomor kasabara juta na itu jauh tapi seueur kahoyong tapi aya obsesi tapi seueur pamaksadan tapi osok ngadoa tah ku jalanan rumasa hirup teh jauh jeung Allah tapi aya kahayang ka Allah urusan anu dipikayang ku urangna imah dunya atau akhirat tamangka urang ku sabrumasa jauh jeung Allah nya ngadamel wasilah ngadamel cukang lantaran kajami anu caket ka Gusti Allah wabil khusus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kairing ku jami anu caket ka mantena kalintang kulawargi nama
kalintang para sahabat nama, kalintang para tabi'in nama, kalintang atuh para atba'ut tabi'in nama, kalintang atuh para ulama mah kalebetkeun ka guru-guru amang ka guru-guru ibi jeung guru-guru urang sadayana. Atuh bila mana kitu insyaallah doa urang teh bakal ditampi ku Gusti jeung bakal dikabul ku Gusti Allah. Bila mana doa nang ngadamel wasilah heula kamarantena lamun dijabah ku Gusti disagedengeun sanes kanteng ge ti Allah taala maka bakal ditambihan eta pangobul Gusti teh ku berkahna ti jami-jami anu didamel wasilah ku urang. Ti Kangjeng Nabi ditambahan syafaat, ti para wali ditambahan karomah, ti para ulama, ti para solihin, ti guru-guru urang sadaya kalebetkeun sepuh urang sadayana ditambihan barokah. Walaupun nu disuunkeun teh urusan dunya plus urusan akhirat. Atanapi urusan dunya. Nah, atanapi urusan akhirat tungku biasa nama nyuunkeun teh urusan dunya urusan akhirat maka kusabab kitu ke bakal dipaparinan ku Allah teh doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tah kitunya. Tah ayeuna dina iwengi min tah. Nah, ulah caket kuduna macam. Kuduna di dieu hiji tah, caket di dieu. Tah dina wengi ayeuna tatu acan urang ngalaksanakeun rutin ngaoskeun amalan-amalan malam Jumaah. Nah, amang teh bade nyelapkeun kahoyong. Anu rupina kahoyong teh hoyong dibantuan jeung hoyong didoakeun indung amang anu kuburanana tah ieu di gigireun madrasah mahaji. Hayang dibantuan ngadoakeun jeung hayang didaroakeun kudu ngaos komo ku ajengan mah ku Min ku Kurtubi incu-incunan nu lain gitunya. Nah, kalebetkeun ku anu ngaos anu ngararaos gitu. Nah, ari ngadoakeun mah tiap renghap oge osok. Tiap jam osok komo tos salat nya minnya sok ngadoakeun min. Osoknya ajengan sok ngadaroakeun. Anu ngaraos sok ngadaroakeun. Tiap tos salat ya osok. Tak ayeuna mah hoyong spesial ngadoakeunana. Hoyong khusus gitu nya. Nah, hoyong dikhususkeun. Pangna kitu ku jalaran ti kawit pupus malam Ahad, malam Minggu anu mingguan ka pengker gitu. Dugikeun ka mingguan ayeuna teh mahaji teh bade menjelang 40 dinten itu kan. Janten 40 dinten mahaji. Aya katerangan ieu. Kang Ucu dina kitab Daqaiqul Akhbar halaman 16 anu neme diuningakeun. Kangjeng Nabi nisawur yuftanul mu'minu fi kubrihi sab'ata ayamin wal kafiru arba'ina yauman. Anu hartosna yuftanu teh lain difitnah tapi dihisab. Ai biasana yuftanu teh manana teh difitnah. Ari fitnah mah pan dibauan, digogorengnya. Digogoreng, diacak-acak kitu nami sae supaya awon carana difitnah. Gitu. Model anu tara maling difitnah osok maling.
anu osok salat dipitnah tara salat, anu osok ngaos dipitnah tara ngaos, anu osok ibak dipitnah tara ibak, nu tara gelut dipitnah osok gelut, anu tara heureuy dipitnah osok, anu tara ngaderes dipitnah osok osok ngaderes sanes, anu osok ngaderes dipitnah tara ngaderes, anu osok nyariosna lemes dipitnah nyariosna jadi kasar tuh, anu teu aya lehoan dipitnah aya lehoan, anu tara jajan dipitnah jajan wae tuh nya. Istri anu bieuna teu bogoh ka mangkalem jadi fitnah bogoh ka mangkalem. Masyaallah. Tuh di awan digogoreng nya, digogoreng gitu. Anu mana min teh loba duit dipitnah teu gaduh duit, padahal loba duit. Teu gaduh hutang dipitnah loba hutang tuh. Anu mana min tara barang sanak artos dipitnah osok sunak sanak artos. Tuh eta mah dipitnah awannya. Oh, Masya Allah. Tah maksud makna yuftanul mu'minu fi kubri sab'ata ayamin wal kafiru arba'ina yauman di dieu mah atosa yuftanu teh sanes dipita tapi dihisab. Naon cenah hartosna hisab teh? Hartosna hisab teh putih ditaros. Saha anu narosna? Malaikat anu ditugaskeun ku Gusti tukang naros di alam kubur. Anu nami malaikatna nyata malaikat munkar sareng nakir. Tuh cengki mah Jibril cenahnya. Padahal malaikat munkar sareng nakir. Tos wawu teh jeung malaikat tawawu henteu nya. Neme terang nami nah tak engke mah awal akhir bakal tepang ajengan teh jeung malaikat munkar nakir min gitu. Komo satria mahnya apana satria amangnya bakal tepang. Itu amangnya bakal tepang. Den komo engki mah ting isuk sama pangina oge. Dibelit orang ya. Mamasa di kolomoh orang. Oh. Lana komo si oten wah itu. Masya Allah. Tah tukang karama boh. Alif tah tara ngaji. Asupana karung dibukakeun teh langsung salawat. Gitu. Tah tepang jeung malaikat munkar jeung nakir di alam kubur teh kuasilah nama maut. Tuh alif maut teh hoyong maut alif hoyong. Alif tolong. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap anu hirup sadayana ge pasti maut. Ngan aya nu ti heula aya nu ti pengker. Di antarana nya amang mati pengker gitu. Alif ti heula atau alif ti heula amang ti pengker. Sarua-sarua wae. Eta mah bade alif ti heula amang ti pengker yo asa mah. Bade amang ti pengker alif ti heula mah enggak. Kitu nya lif, hoyong lif. Naon alim betah kene kudu getong ngaos ke bisi moro mah kabawa ku kenurlang layangan dor kaluhur alif. Masya Allah kayak ngait kayak karena toren listrik tuluy kasetru murag-murag teh geus geheng alif. Rata kudu ngaos bade getong ngaos bade gitunya. Nah singgara retong ngaosna. Tah amang ge bade maot mah pasti maotnya. Nah ngan teu terang saur tadi kitu kating amang ti pengker nu ngarawas panggeulana. Oh lamun amang teu lama nu nahlilan di dinya saha teh ngamandiana. Toh. Tah keta alif di ruang alif teh. Wah si alif dibungkusan. Lain ku karung si alif lain. Di boehan warna bodas. Tah, kete alif begitu geus diasupkeun kana liang di ruang, coy malaikat munkar jeung nakir. Alif jeung nakir. Masyaallah. Itu
Lamun alitna tarangaos mah DDA tah tarangaos amun teh tarangaos atau sok ngadat wae nya atau sok jajan wae atau sok nyanakan asis wae nya atau sok uniko wae usaha nipuan kok polos bisa. Nah anu sok lebet ka kamar asis teu aya ditanya ku atuh cenah teh lah kudu lebet ka kamar sae teh saha. Nah tah nyentak kitu nyentak teh salajengna rupina eta malaikat munkar nakir teh pikasieun min di antarana kulitna teh hidung min resep kanu hidung henteu hidung panon bolotot ngaluarkeun seunu bila mana nyarios soantana teh cara guludug terang guludug wah cider kitu min salajengna tah bicil tina lambeina malaikat munkar nakir teh nyata seperti kingkilaban banyak barangnya itu wa kulitna hidung socana ngaluarkeun seuneu soantana siga guludug tina lambeina teh ngaluarkeun kilaban wah ngaturuk kana awak anu eukeur ngajolopong dina liang kubur tuh napangna kitu da bongana tara ngaji tuh bongana ngapungkeun langlayangan wae maotna ge pangku noton nyangsang tuh bongana teh sok maling acis nah tuh bongana sok gelut wae ngaosna atawa ngaosna tara dugi nyana krangse nganggo gamis di kopea asup ka kolong tuh. Makanya maknya bobo di kolong keluar maghrib. Tuh makanya tak anu kitu mah kitu. Oh masya Allah ai marurang kali ieu mah dasar ruci moal amang mah komo ibi mah jeung Kang Ucup geus eta mah beak eta mah doh itu komo ibi mah awak leutik geus belum perang masya Allah tuh model teh neneng gitu mah teh Ipah teh Sofi teh Cici nah pokoknya geus men-menan lah men-menan yang sama gitu oh tuh lanceukna Alif Dedila komo Silvia mah deuh mah Zakieu mah mawaka nah itu masya Allah tuh tah tapi lamun anu saroleh mah solihah ahli ngaos garareto nya kararasep gareulis tos ibak heula diwedaknya tuh cara alifan ibak heulanya memang ngaos alifnya euy diwedak lehonna dibalang-balangkeun ngawa acuk gamis nyana krangsel lebetna buku sareng patlot jeung pulpen teh blenyeng geus di kopiah teh ngaos gitu ngaos satu huruf tegelutnya oh model embang gitu DDA jeung sadayana balalageun tah kitu lamun tos sepurang teh torojo malaikat eta teh moal hideung kulitna teh tapi bercahaya ngarupakeun pambeget anu kasep pisan resep kanu kasep resep di dieu sanu kasep di dieu aya nu kasep teu aya nyalira nu kasep di dieu mah saha amang muni hayang cirina kasep ibi sep menyan 7 tolomong jang menangkeun amang teh jadi lieur amang lain lieur ku dona lieur ku haseup menyan borojol ya ajengan gitu mata katepaan saceuhil ajengan di kasepna tah ieu masya Allah kasep video cahaya nyariosna halimpu pikaresepeun tah kanu kanu soleh mah kanu solihah manarosna naon moal kitu ngarencangan kalawan ngarencangan anu rawaskeun digiringkeun ke teh ka mana
ka patamana tina sapalina patamanan sorga. Lamun di urangan di alam dunia taman payung bumi biasana bumi teh nu agrenya, bumi nu beunghar. Di taman pas aya tatangkalanya, tangkal jambu, tangkal toman, tangkal deui buah. Terus sok aya babalongan alitnya, teu make air mancur. Nah balongna sok dipelakan naon? Lauk koi, lauk lele, lauk naon deui? Lauk emas, bogo, betrik, uceng. Nya, teu make listrik. Listrik. Komo ayeuna mah kamari Agustusan aya lampu naon? Kedip-kedip teh, lampu disko. Tuh aya jukutna ge jukut Jepang teh nya. Duh. Teu make kursi aya gugulayunan. Betah mah betah. Betah. Komong ki mah tos gaduh kabogohnya. Kabogoh digigir. Teu arokoji Samsu. Oh masyaallah. Teu aya kopai. Kabogoh denok aya. Tuh ini di taman betah mah betah. Betah. Tuh tangkal kaina aya tangkal samara. Duduk berdua. Duduk berduanya geus duduk berdua kitu nya kadituna. Masya Allah meureunna. Oh. Ta eta di alam komong ke di akhirat mah atuh taman ge namina ge taman sorga langkung mewah langkung betah daripada di alam kanggo sa eta teh kanggo jami anu kenging pitulung ti Gusti salamet di alam kubur. Nah cek basa Arab kenging fadol Gusti keng kurnia ti Gusti keng hadiah ti Gusti wasiana mautna husnul khotimah pupusna sae mugi-mugi wasilna urang sok ngadoa sok tawasulan sok wirid sok sholawatan sok marhabah dina wengian malam Jumaah pupus urang sing kalebetkeun husnul khotimah amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbi bil maqasidana wa'fir mado wasi'al Romi hai pangeran di Gusti ngawuwu Rahmat salam kakang amano jantan pak ala maula ya solih Sa'ami kangjeng Nabi Nuh Arab pisang kabar Tina sagala pake anu larap Makna maula ya solih salim daiman da'ala bisa ake kolik hai pangeran mogi awowo an rahmasa kakang Nabi Muhammad no jantan sanotan yuk tanul mu'minu fi kubrihi sab'ata ayamin sok dihisab cenamin sok dipariot mayit jama mukmin di pakuburanana sabara lami tah dipariosna sab'ata ayamin 7 dinten janten min mahaji makamari tah dinten ahad dikubur dilebetkeun kana pakuburan Masya Allah dikawit dikubur salajengna min uih ka bumi bapak sami mahaji mah langsung disampeurkeun 2 malaikat hiji malaikat munkar kadua malaikat
rupina eta malaikat kumaha amal urang ayeuna waktos di alam lamun amalna soleh ngajanggelek eta malaikat teh mangrupikeun jami anu pika senengeun pikara sepeun anu nganterkeun ka ruh anu aya di alam kubur ka patamanan tina sapalina patamanan sorga. Tapi bila mana eta mayit disimpan di alam kubur nalika nuju menang di alam dunya na teh mengukir amal-amal goreng sok gelut cara ngaos cara alo cara sholat cara mandi cara sodako cara zakat nya cara bager jeung jami cara sae ka Allah taala berarti mengukir amal disimpan di alam kuburna torojo eta malaikat munkar jeung nakir ngarupikeun makhluk anu matak pika sieuneun rupana hidung cakeutreuk panona beureum pinuku seuneu bila mana nyarios sorana ciga gelap bijil tina bahamna teh king tilapan ngaturu karuh anu aya di alam kubur eta digiringkeun eta ruh ku eta dua malaikat ka mana nyata huprotan min huparin niron kana lombang tina sawarena lombang neraka bade naros apal hawu teh tempat naon tempat nyangunya di mana disimpen hawu di dapur tuh amang gaduh hawu urang bandingkeun betah cicing di kamar betah cicing di hawu di kamar iwati nu rada kieu nyebut betah di hawu mah nya betah di taman nu tadi teh betah di hawu betah di taman betah di lebet kobong betah di hawu di kobong lamun nyebut betah di hawu ayeuna cina sare di hawu betah di kobong masyaallah betah di tengah bumi betah di hawu betah di tengah bumi lamun nyebut betah di hawu cina sare di hawu napangna teu betah di hawu kahiji tempat kotor komo deui atuh di hawu mah sok aya ucing ngaringkuk ngising oke kalau teh cingkul ucing ngaringkuk dina pamikul teh ngising pamikul teh luhur bumi ngising tapi asana di kanap anap ngising ka hanapnya ti luhur mah muragna teh kana hawu mata gini lambut nyangu dina lebu dikorekeun osok aya tai ucing gitu berarti nya di tempat anu kotor, tempat nu najis, tempat nu geuleuh. Satuluyna lamun nyangu, tempat naon hawu? Tempat seuneu. Tempat seuneu tuh. Nya, tempat seuneu. Tah 1000 tunu urang tara sare di hawu. 1000 capek tara reureuh di hawu. Tempat geuleuh, tempat kotor, tempat najis, tempat seuneu teu betah di hawu mah. Oh. Eta hawu gambaran atas itu tepi ka betahkeun komo deui atuh lombang tina sapadena lombang naraka masyaallah tuh naraka teh ditambalna ku Gusti teh jutaan tahun geus kitu ditutupanane ku jutaan mun ayeuna jutaan kilometer panutup masih keneh kaluar hasilna ku panas-panasna eta seuneu neraka masyaallah tah kaluar hasilna teh ditutup deui ku jutaan panutup dina pada kanalna kaluar keneh hasilna teh nyata bijil model kesang-kesangna ditutupan deui bijil keneh kesang-kesangna ngan kesangna teh teu seueur ditutupan deui bijil deui kesangna ngan teu panas pisan ditutupan deui tungtungna mah jadi haneut tah haneutna eta kesang neraka dialungkeun ka alam dunya ditindihan ku 7 lapisan alam dunya maka awal akhir ke bakal janten bibit anu matak pimanfaateun makhlukna Gusti Allah diantawisa jadi naon jadi seuneu jadi naon jadi gas
jadi naon deui? Jadi minyak tanah. Jadi naon deui? Jadi aspal. Jadi naon deui? Jadi besi. Jadi naon deui? Jadi wajah jeung sajabana. Tah eta teh bahana teh tina kesang neraka anu geus ditutup jeung ditutup tuluy-tuluyan ku jutaan kandalna panu masih kene bijil kesang tandana panas-panasna neraka. Aduh jang saha neraka teh jang jami anu teu kenging rahmat Gusti Allah. Ta urang kikian teh saya kajabi sugan jeung sugan kenging kanyahna Gusti Allah. Tah situ komo amang mah nya duh Kang Ucunya urang kikian teh sugan jeung sugan kenging kanyahna Gusti Allah. Tuh tangke mah mau ditutup dibukakeun neraka teh bres kadinya masyaallah. Masya Allah itu, nah itu mah kuat, kusab mah kuat itu, orang ada mewasilah ku amal ibadah, sugan jeung sugan ya ibadah teh jantan sababnya lungsur padolna Gusti, lungsur nakanyahna Gusti, nah itu, wihandi yubtanul mu'minu fi kubrihi sab'ata ayamin sok dihisab jama mukmin di pakuburan teh 7 dinten. Sia ajengan 7 poe teh diuningakeun anak sadetikna teh asa sajam sadetik eta samenitna asa sapoe tuh samenit sajamna asa saminggu sapoena asa sabulan itu saminguna asa sataun naon sabab ku bakaku teu betah-betahna dihisab ku eta malaikat. Wah, masyaallah. Tah kusab kitu Kang Ucu mah teh jejeritan. Ngan kalau ka kawasan Gusti kusabab geus dibedakeun alam anu maot mah ruhna disimpen di alam barzakh disebat alam barzakh deui. Alam barzakh teh sok disebat ku alam ruh. Itu alam lembut. Ku bakat ku lembut-lembutna teu tiasa katinggal ku urang anu hirup di alam badan, alam deukeut anu disebut alam dunya. Tamung itu anu di alam ruh dina waktu tertentu ku Gusti ditempokeun ka alam dunya. Dia teu bisa naon? Hiji malam Jumaah jeung ditenan, Jumaah mode ayeuna nen jami anu berhubungan jeung nen teh aki nini da apa mah aya kene aki nini teh moncongok ti alam kuburna teh itu teh ti alam barzahna teh keur naon yeuh incu teh tuh alhamdulillah nuju acara ibadah malam Jumaah sholawatan bunga anjeunna teh asalna Rudin jadi gaya asal lapar jadi wareg asalna teu boga nanaon janten kaduna beunghar di alam dunya kuasilahna nempo ningali nguping incuna aya di tempat sae masyaallah komodo ya tuh jeung ngajingjing cai sagala mah kieu komodo itu sagedeng cai teh ngajingjing keresek jeung aya aries sagala cenah jeung aya kurupuk sagala aya balahu aya naon deui aya tumpeng enak mah, Masya Allah. Aya tumpeng, aya sagala rupa. Eta teh warna, tina sapalina warna soda. Ungaheun atuh, Masya Allah. Lamun ti alam barzakh, ti alam kubur ningalina bari dedepongan ku sabab ripuh. Ningali kitu mah atuh anjeunna teh bare gegeh, bisa ngadeg, bisa lumpat sagala ku bakat ku atoh ajrag-ajragan ku sabab ningali anu ditinggalna keur midamel perkara anu dipikaridho ku Gusti. Tuh, Masya Allah. Ade, malam Jumaah banyak. Kade, nya malam Jumaah ki. Ngajan urang 1000 sibuk ki pan seur kasibukannya dugikeun ka teu kabujeng ngaos siang mah gitu. Enjing-enjing teu kabujengna magrib wung ku 1000 sibuk ki wayahna kudu nyempetkeun ngaos mah. Komo malam Jumaah gitu nya. Masya Allah. Aki nini urang teh narempo ti dieu Masya Allah. Aya di mana incu urang keur naon incu urang. Aya di mana budak urang. Gitu. Keur di mana budak urang moconghok. Nempo Masya Allah. Tuh, komo ieu mah 7 dinten atuh Masya Allah lila ka cida.
mata kusab itu jorowokan eta mayit teh sisi. Lamun teh mah ku Gusti dibere nguping urang nu aya di alam dunia kana soanten jojorokan mayit di alam kubur, maka urang moal ngawasa kana ruh nu aya dina awak urang tuh kanggo kaluar tina jasad urang langsung maut lain sieun ku sabab nguping jojorokan mayit sanes, tapi ku bakat ku keung-keungna jeung karunya-karunyana ruh jojorokan keur dihisab di alam kubur. Karunya Masya Allah. Dok, Masya Allah. Tuh 7 dinten. Geus 7 dinten mah barulah penentuan. Apakah kenging rahmat Gusti? Apakah kenging siksa ti Gusti? Tak kusab gitu pan itu teh nyuhunkeun bantu Kang Ucu ka urang nya jojorowokan. Urang mah dateng nguping untung aya Kang Nabi nu nerangkeun. Dateng ka zaman ka Kang Nabi teh untung aya sahabat nu nerangkeun rasul Kang Nabi. Urang eta ka zaman kasal untung aya itba'us sahabah. Dateng ka zamanan ka Kang Nabi untung aya tabiin. Kadituna atuh urang dateng ka zamanan untung aya ulama. Urang eta ka zaman untung ulama teh ngadamel kitab. Urang datang apakah kitab untung diparengkeun urang ngaos salajengna diterangkeun ku guru ngaos perihal mayit di alam kuburna jojo rowokan. Aya keterangan di anak Adam. Anak Adam mayit teh jojo rowokan berang peting dikubur teh gegeroan. Itu anak Adam ya, Masya Allah. Baheula sok dibaca saat anak Adam dan sapeker di masjid teh di pujian ya. Lulumpatan ke masjid teh nya ada sieun, Masya Allah. Euna mah rupi-rupi da zamanna. Atuh periogi bantuan. Urang teh jadi apa katerangan bab eta? Atuh maknya urang teh karunya kanu jojo rowokan nyuhunkeun bantuan. Kunaon bantuan? Ku 3 rupi. Hiji, lamun boga ilmu gitu Kang Ucu ku ilmu. Atuh abdi da ilmu teu boga, gaduh oge rezeki sok sedekahkeun ku sedekah. Ilmu teu aya, rezeki teu aya. Tapi abdi mah apa? Bab doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak apa eta, tapi abdi tiasa ngaji Quran. Sok aoskeun Al-Quran, isolkeun, dugikeun, hadiahkeun ganjaran tina aos Al-Quran eta ka masjid, ka ibu, ka rama, ka aki, ka nini, ka uyut, ka bao, ka janggawareng, ka udeg-udeg, ka kait siwur. Lamun apa mah sepatan nami hiji-hijina. Lamun ta apa matos sewa usulihim lawa puru usulihim teh nyata bapak gaduh ibu bapak teh gaduh berarti urang mah aki gaduh nini gaduh buyut gaduh bau gaduh janggau jeung saterasna sakapel lamun ta apa mah ku ngetakeun wa usulihim. Terus aya wa puruhim atosna puru teh cabang berarti anak-anakna indung bapak urang. Lamun teh mah alim nyebatan walaupun wabuh walaupun apal aya di manana ge apal tapi da loba atuh anakna 12. Satuluyna boga anak kabehanana dihitung aya 200 mal dihitung. Wah berat. Sakate disingkat wa usulihim. Pirang-pirang anak incuna ti ibu rama urang. Al-Fatihah. Take Fatihana walaupun hiji anu di Fatihanana seueur kalau ka kawasan Gusti sadayana ge nampi kana Fatihah urang teu dikirangan. Ieu mah bage senel moal sadayana ge sampurna. Masya Allah. Salajengna Kang Ucu wal kafiru arba'ina yauma jama kafir aya hisaban lamina 40 poe. Napa aya hisaban supaya ngarasakeun ripuhna di hisab 40 poe. Masya Allah. Itu jangan naon jeung hiji jangan ngarasakeun ripuhna di hisab. Kadituna datos jelas. Ai jama kafir mah panan disayogikeunana ge tempatna naon? Neraka. Ngan engke aya timbangan nerakana. Da sabab aya tingkatanana.
kumaha kelas kafirna. Lamun kafirna kafir harobi nu ngamusuh ka jamaah Islam, mangka dibere narakana ge seperti nu dibikeun ka Abu Jahal, ka Abu Lahab, ka Abroha, ka Raja Namrud, nyata neraka jahanam. Tapi ieu mah kafirna kafir dini bager ka jamaah Islam teh. Nyaah siga nama manehna aya asup Islam, tapi teu nyaah bager ngahormat sagala rupana. Beda deui narakana dibere naraka anu enteng ku Gusti Allah. Matak neraka teh seueur namina jeung seueur tingkatan nana nyata jang ngelaskeun dosa perdosaan jalmi termasuk jalmi kafir. Kitu nya. Tuh, tah torojol we ku saya katerangan 40 dinten eta ieu teh sok dianggo ku jalmi Islam. Nah, kanggo naon? Nyata kanggo didamel lebaranana ruh anu tos dihisab 7 dinten. Tah kusaha salami 40 dinten teh ruh teh teu acan nempat, teu acan cicing di tempatna. Take bila mana tos 40 dinten nemeh dicicingkeun ditempatkeun. Di mana? Di alamna. Tuh, kusabab kitu maka kolot baheula Kang Ucu aya yang disebut ngabalai. Nah, ngabalai. Atanapi nyusur bumi atau nyusur taneuh. Anu atosna ngabalai teh ngabala ngabina anu atosna ngabangun tempat nyimpenna jasad. Tuh, di balai teh atau ngadamel bale. Bale teh nyata bumi. Jadi ngabangun tempat nyimpenna jasad anu disebut kuburan teh. Tah maka kolot baheula kusabab ngupingkeun kana pidawuh ulama, beda ulama ahli fikih tadi turut masa ngabalai atau ngabangun kuburanana anu maot. Nah, tempat nyimpenna jasad. Bedena lamun teu madarat mah pangkat pakuburanna teh ulah anu ngameuseuneu. Tah riwang di dalam kuburna ge gitu. Tah ulah anu ngameuseuneu model ulah ditemok sabab pan bahan temok teh aya bata meureun aya bata sok dibeulem berarti aya seuneu. Atawa semen pan diolahna teh nganggo seuneu. Teh aya ku keus dikungkul. Tah matak kumaha teh carana dibangunna teh ulah anu ngameuseuneu nya. Kolot baheula pinter ngadamel ku batu we. Nya ngabalai teh ku batu. Terasa geningan nyontok ka bumi aya kamar, aya tengah bumi, aya pipir, teras aya teras. Jadi aya 2 kamar di dinya teh. Antara tetenger ciri masaka jeung sampeanana tadi tengahna aya minangkana kamar tempat nyimpen jasad. Pangkerna aya pipir, payuna aya buruan, gigirna aya gigir itu ieu teh disebutna ngabalai. Taruh teh 40 dinten teh lebat kadinya cicing di dinya. Matak dipernahkeun kuno hirup. Eta teh waktosna 40 dinten tah amang ge alhamdulillah kamari gotong royong sadayana alhamdulillahnya nganuhunkeun ka sadayana. Anu tos ngabantos tuh tos ngajang elek tos di balai. Nya ngakutan batuna ti walungan mana Cibuni gitu nya. Jeung sajaba saya alhamdulillah beres. Tah kebiasaan ku satos ngabangun tah urang ge jeung Kang Ucu tos ngabangun teh sok syukurannya ku marhaba ku ngadanannya tah ieu ge tos ngabalai pakuburan atau pajaratan syukuran ngan ari kudu namanya atuh muncit doma amang ieu teh beda muncit ayam bebek teh kieu we Kang Ucu bungkul ku ngagoreng no numpeng gitu nen ieu teh nya. Tah itu ari pasna mah kemis payun mah haji teh mung ngabalaina diengakeun ayeuna bok bilih engke mah teu kabujeng rarepot kitu nya dipayunkeun mah ceuk katerangan mah lebih cepat lebih bae kitu nya kayak jadi ruh nempat dina tempatna teh tempatna atos disayogikeun tah kitu nya barudak. Tos mangga nama urang ngaos yasin ya min urang ngaos yasin tata acana urang tawasula biasa urang ngaos sholawat jeung sajabana itu nya teu masa kedik dodongeng perihal acara malam Jumaah ayeuna nya di antawisna nu tadi teh itu nya.